Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Urang tani kemudian orang meli pupuk na pupuk di negara riba. Urang ayeuna mah meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan, coba naon nu ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan wabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tungke eta? Ibadah ka Gusti Allah. Iya wari urang nah mana nu terlibat mana urang hayang embung tina riba. Kiai wari kiai cicing bae usahan teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Wari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khosab wa zalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teka caritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khosab waz zalal, di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing hade hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae ge kiai geus hese. Nu kudu hukuman haram tetap haram. Kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai itu kredit wa emang ai asana mah bener eta ieu mah haram ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bank haram kitabna eta keneh masalahna eta keneh kok ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu masyaallah karim tinggal tunggu qahatal matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu wa idza wahara zina wa alanu bihi kana al maut wa kasura fil nas. Di mana-mana lahir zina
bahkan kaum teh geus ngawahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin bareng urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur masih kena aya adab tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh silih pacok di jalan semua Masya Allah geus kasih geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih kene rada leuheung lain berarti halal lain berarti menang leuheung masih kene menggebu syahwatna jeung nafsuna tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa naudzubillah min zalik lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina lamun baheula di zaman Pak Harto zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas nu aya di puncak saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu menteri anu cengcemana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalayah kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona perzinahan deuk dipake deuk henteu kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika ke Inggris ke mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu jarariji aing mah ngadengenan lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik uyuhan betah hari rup di dinya uyuhan betah hari rup di dinya Masya Allah da ieu lah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyata bayangkeun ku urang di Mekah menuju Madinah 800 km ninggalkeun imah demi agama ninggalkeun hewan-hewan ternak demi agama ninggalkeun perkebunan palawija demi nyalametkeun agama berbagai perusahaan di Mekah ditinggalkeun demi kemajuan agama bahkan nu boga pamajikan teu iman ditinggalkeun nu boga mamang jeung uwa nu teu iman ditinggalkeun nu paling menyentuh hati anak nu teu iman tetep ditinggalkeun pepegatan jeung pamajikan jeung anak demi nyalametkeun agama luhur amat eta jelema nyalametkeun agama sampaikan ka ninggalkeun nagara ninggalkeun imah tangga ninggalkeun perusahaan ninggalkeun berbagai ternak ninggalkeun anak jeung pamajikan incu ninggalkeun handetolan hanya semata-mata neangan ridho Allah betapa luhurna jelema tandingan tamu hajirin Masya Allah karim urang maka karak dek ninggalkeun warung doang yang ngaji mani berat kabina-bina bahkan aya nu geus berangkat dikunci kakarak menang 50 meter aya babaturanana
nyaritakeun bahwa aya bisnis anyar imah maninggal urang berangkat bae belok kanannya nu tadi nadek ngaji lah minggu hareup aya keneh urang endap-endapan nu mantak urang mandek ka Allah teh masih kene perhitungan kene bae lapar terjadi ka Allah dahaga terjadi ka Allah komo penting kita tahajud toldoh terjadi tahajud masih kene perhitungan jang diri urang deuleu tah sahabat muhajirin eueuh nu di deuleu apakah mau perbekalannya nanti Mekah ke Madinah naon nu dibawa salamat awak geus luar biasa masyaallah karim luhur amat sahabat muhajirin dipapag ku sahabat Ansor di Madinah diuhwahkeun ku Kangjeng Nabi muhajirin jeung Ansor ulah aya sekat bersih amat eta sahabat Ansor nalika ningali sahabat muhajirin kadeleuna yang boga pamajikan sahabat Ansor nu boga pamajikan dua dipersilakeun ditah milih hayang nu mana ya Allah ya Rabbi sahabat muhajirin nu ti Mekah ka Madinah kemudian ahlina waktu di Mekah ahli tani sahabat Ansor nyanggakeun ka Kangjeng Nabi pilihkeun hayang belah mana tanahna mangga babar sahabat muhajirin tadina di Mekah pedagang besinyana yang ngalaksanakeun dagang hayang sabaraha modalna ieu Gusti Rasul coba urang babagi eta indah jasa urang mun ngadenge sahabat muhajirin jeung sahabat Ansor kerjasama lu di dieu hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala dunia sakedeung di dunia nu mantak surga pinuh ku sahabat muhajirin sahabat Ansor bakal di surga teh hambalayah teh sahabat-sahabat eta ketika Kangjeng Nabi diudag-udag ku musyrikin Quraisy di Mekah sambut ku orang Madinah dengan bahasa nu diabadikeun datang ka ayeuna tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina jitabil amil muta'i masyaallah kun syafi'i ya habibi yaumal hasyi wal timai datang ke ayeuna diabadikeun urang nyambut panganten tala'al badru alaina min saniyatil wada anggap panganten Kangjeng Nabi dia dihormat deres panganten mah ditolaalan ge DPR tukang korupsi tala'al badru mal kebal deh gugaledeg ge ulah sok ditolaalan kos sekarang itu mah Masya Allah ulah terido aing mah datang kiai ahli Allah karak tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da sebab ieu penerus Kangjeng Nabi nu penerus Kangjeng Nabi Allah ai bangsa penerus Abu Jahal mah ulah ditolak sok salah nolaalan sama ulah tuh masyaallah geus imam mun aya DPR ulah kumaha cenah bupati ulah sarua kumaha ulah kecuali diganti badruna ku naru ayolah Kangjeng Nabi di Madinah disambut dikacaritakeun taun kahiji heulanan lantaran ieu mah patali jeung ayat tahun kedua ialah turun surat Al-Anfal di Madinah mengenai tentang ghanimah jarahan-jarahan perang
Kangjeng ningkatkeun perjuangan melalui perang lantaran geus teu bisa ku musyawarah, teu bisa ku komunikasi, mulai tina bisik-bisikan door to door dari rumah ke rumah, terus dizahirkeun mulai ti kerumunan, terus Kangjeng ngazahirkeun dakwah sampai Kangjeng Nabi diusir di Mekah ke Madinah. Ieu adalah tentang dakwah Islamiyah. Selamat Kangjeng ke Madinah, diikuti ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menyusul beberapa tokoh-tokoh Islam ke Madinah. Tahun kedua Kangjeng Nabi mulai menghadapi serangan-serangan Quraisy. Perekonomian saat eta terjepit di Madinah sebab pemboikotan ti Abu Jahal. Tidak boleh ada pedagang yang masuk Madinah, embargo besar-besaran. Seluruh pedagang Mekah yang lewat ke Suriah tidak boleh mampir di Madinah. Apabila aya pedagang nu mampir di Madinah, engke ku Abu Jahal bakal disiksa habis-habisan. Pemboikotan Madinah, pengembargoan Madinah anu luar biasa. Dagang orang Madinah keluar teu diterima, orang luar masuk ke dalam teu diterima, saaya-aya di Madinah. Ternyata horengan embargo teh lain zaman ayeuna bae di zaman modern. Baheula pengembargoan luar biasa. Nu matak di negara Indonesia mah diembargo ku Amerika, diembargo ku Belanda baheula, diembargo ku Inggris baheula, tararenang sebab subur luar biasa. Sabara puluh tahun negara orang diembargo, tenang. Nu mantak di urang baheula aya ngadahar boborosan, diembargo kan. Humut di dahar, humut ngeunah, embargo. Kacecenet dilebok urang baheula. Kalantaran embargo kan baheula teh. Cecenet di dahar, boros pandan ku urang di dahar, suag di dahar ku urang. Aya nu kasalahan pajar suag badur ge di dahar bae. Mabok pan ka dituna. Geus bugu hui-hui ketela dan lain sebagainya mata majang ngeunah ieu. Berbagai-bagai boborosan jeung jajadian di dahar. Embargo kan baheula teh. Tapi teger di Indonesia mas sebab subur. Iran diembargo ku Amerika, teger. Lamun negara-negara lain diembargo. Amerika misalnya diembargo ku negara luar, naonan. Arab bae diembargo naonan. Naon tuh di Arab. Namun embargo atuh deuk ngadahar naon kana? Nyedotan minyak. Di Indonesia, wari Indonesia do bantek di Indonesia mah wani lamun perang. Jeung mana bae wani lain masalah wani bisa menandingi senjata lain. Paling diembargo. Daharna geus terbiasa orang Indonesia memake humutan. Make boborosan, loba keneh urang mah. Cente di dahar. Di urang baheula teh cecedet di dahar, terong di dahar. Aya anu terong eta teh lain nu terong biasa naon ngaranna? Katokak di dahar. Di dahar eta. Hah? Kata kabeh di dahar eta teh. Biasa-asa heula ku kolot urang. Coba ieu ngeunah teh. Woi, dak ngeunah dak. Nah, dahar ku kabehan. Aya teh nu saurang nu ngorbankeun aing mah paelos ye. Eta teh kos kitu gara-gara keur diembargo. Tanggal kalapa tuar, aya humutan dahar ku urang. Kasabut-sabut kalapa manis kanyahoan ngeunahna. Kalapa manis tuar, cokot eta da. Eta masyaallah sabutna bae ngeunah luar biasa sabut. Urang nyaho budak wari. Baru nyaho tuh. Baheula loba nu mabok badur pajar suag.
Ya Allah, gadung eta nyahona gadungeunah teh zaman di embargo urang. Ngeunah kanyahoan geus tah. Eta di urang. Madinah di embargo saya aya. Subur mah subur, tapi kan perekonomian teh kan ngan saukur di Madinah. Masya Allah karim. Ketika aya kabar Abu Sufyan ke Mekah beserta 40 personil lewat membawa dagangan ke Suriah, Kangjeng Nabi ngintip mendengarkan suara. Ternyata suara Abu Sufyan membawa barang-barang dagangan untuk kemajuan Mekah di tangan Abu Sufyan dan rekan. Perdagangan Mekah anu muncara kuari ngalanjutkeun ekspor imporna adalah Abu Sufyan dan rekan. Ketika Abu Sufyan membawa barang dagangan begitu banyak, dipimpin oleh 40 personil pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Tidinya malaikat Jibril ngabejaan ka Kangjeng Nabi, ya Muhammad. Abu Sufyan beserta rekan sebanyak 40 membawa barang dagangan anu memang dengan perdagangan ieu Mekah bakal maju. Dengan kemajuan Mekah, perekonomian maju, perpolitikan akan tambah dahsyat kemajuanana. Andai kata perekonomian jeung perpolitikan Mekah maju, persenjataan makin meludak. Dengan persenjataan anu komplit, persenjataan anu mutakhir, maka ulah harap bahwa nyana aman tetap bakal nyerang ke Madinah. Dengan demikian cek malaikat Jibril, instruksi ti Allah, hadang Abu Sufyan. Langsung Kangjeng Nabi menginstruksikan kepada sahabat. Pada saat eta adalah tanggal 3 Ramadan tahun kedua Hijriah. Encan aya instruksi puasa. Wahai para sahabat, kapilah-kapilah Mekah nukuari berada di Suriah. 1 hari kemudian akan datang lewat Madinah. Harap hadang ku urang. 1, untuk mematahkan perjuangan Mekah, penyerangan terhadap Madinah. 2, andai kata urang bisa ngahadang, maka barang-barang ku urang bisa dibawa ke Madinah untuk dibagikan menjadi makmur Madinah. Nu jelas perekonomian Mekah bakal merosot, otomatis dengan kemerosotan perekonomian perpolitikan bakal merosot. Kumaha sahabat? Siap. Cek sahabat. Di sisi lain sahabat siap, tetapi di lain sisi sahabat aya nu teu siap. Sebab ketesiapanana pembagianana ieu adalah rata. Para kaum muda menginginkan geus bae tuh bagikeun ka kaum muda. Ja orang tua mah anu nungguan di Madinah teu milu ulah dibagian, tetapi Kangjeng Nabi lain kitu, sebab ieu adalah instruksi ti Allah. Nu mantak Al-Anfal mah serahkan lillahi war rasul, tetapi akhirnya tetap siap menghadang kafilah Abu Sufyan. Sebanyak 313 personil berangkat menghadang 40 personil Mekah. Lantaran memang tiba heula ge make mata-mata. 1 hari sebelum datang lewat Madinah, Abu Sufyan make mata-mata, buser, meneliti. Coba aman apa ente di perjalanan orang lewat Madinah. Lamun aman orang lewat Madinah sebab bisa ngompas, tapi lamun teu aman ulah. Ternyata 1 hari sebelumnya diteliti, geus aya penghadang-penghadang Madinah. Kembali deui ka Abu Sufyan, teu aman lewat Madinah, orang mesti lewat pinggir laut. Dibelokeun
anu tadina bakal ka Madinah jadina belok pinggir laut. Tidinya mengutus salah seorang, cek Abu Sufyan segera datangi Abu Jahal, bawa rombongan kafilah perdagangan orang ieu bakal dihadang ku rombongan Muhammad Madinah. Segera salah seorang nu diutus langsung cetu naik kudana langsung datang ke Mekah. Dek, bertemu jeung Abu Jahal. Bapak Presiden Abu Jahal yang mulia, kami adalah utusan dari Abu Sufyan. Ada apa? Satu hari sebelum kami berangkat untuk lewat Madinah, kami meneliti, ternyata rombongan Muhammad telah siap untuk menghadang rombongan kafilah Abu Sufyan. Maka dengan demikian kami putar balik, yang aturannya kami jalan lewat Madinah, kami jalan sahilil bahri, pinggir laut. Maka ini pun belum tentu aman, sebab prajurit-prajurit Muhammad terlihat begitu banyak disebar. Mohon bantuannya kepada Bapak Presiden yang mulia untuk segera mengatasi dan menangani tentang permasalahan kabilah supaya lanjut. Siap, cek Abu Jahal. Tenang, kasih tahu Abu Sufyan, kecil urusannya. Dunya aing meureun. Cek Abu Jahal bari molotot. Langsung instruksi Abu Jahal, wahai kaum Quraisy, berikut rombongan-rombongan yang menganut kepada Quraisy. Hari besok rombongan Abu Sufyan yang membawa perdagangan dari Suriah ke Mekah untuk kelanjutan bangsa kita, negara kita, di mana perekonomian kita maju, perpolitikan akan maju. Ketika perpolitikan maju, akan jaya sebuah negara dan sebuah bangsa. Kejayaan bangsa, kejayaan negara terletak pada perekonomian dan perpolitikannya. Perlu diketahui, besok rombongan perdagangan yang akan memajukan negara Mekah dihadang oleh rombongan Muhammad. Dengan demikian, mohon sebanyak-banyaknya dikerahkan seluruh prajurit, ahli kuda, ahli onta, ahli panah, dan berbagai ahli-ahli. Seluruh keahlian kita hadang, kita maju untuk menghadang rombongan Muhammad besok. Nu engke deui siap. Perang urang pokoknya. Wah, dikerahkeun jumlahna 950 personil. Encan wanita-wanita ahli tari-tari, pemabokan jeung penghibur-penghibur di kala istirahat. Dikerahkeun ku Abu Jahal. Bahkan cek Abu Jahal, ulama kan presiden untuk memantau dari Mekah rombongan maneh bae geus kabehan. Kula adalah di Mekah. Korenganan di jero hatena masih. Aya tak kasih aja nama Mas. Tetapi kulantaran langsung didatangan deui kami tanpa dipimpin ku presiden. Asana kurang haneuteun ieu perjuangan. Lantaran ngaran-ngaran eueuh sesepuh atuh kumaha. Tetep bae ieu mah kudu make sesepuh. Beuh kami atuh pareumeuh obor eueuh sesepuh mah bisa acak-acakan. Geus pokona mama mah nu penting mah ngahaneut-haneut. Aduh, ieu mama Abu Jahal paharai. Kulantaran didongkel ti sisi ti gigir, siap Abu Jahal. Berangkat 950 personil ahli penunggang kuda, ahli penunggang onta, ahli pemanah, dan ahli segala rupa dikerahkan sebanyak 950 personil ahli perang. Berangkat. Ternyata rombongan Abu Sufyan belok kiri. Nu tadina deuk lewat Madinah, nyana lewat Mekah, lewat pinggir laut. Aman. Keamanan rombongan Abu Sufyan terketahui oleh Kangjeng Nabi.
malaikat Jibril turun deui. Cik malaikat Jibril Muhammad, rombongan Abu Sufyan telah selamat memasuki Mekah. Tetapi rombongan Abu Jahal menghadap. Sekarang telah ada di Badar. Cekang Nabi sabaraha jumlahna? Jumlah 950. Rombongan gubuk kaula 313. Ulah sieun Muhammad. Bantuan kemenangan geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Saeutik personil tapi perang bakal menang. Wah, mesti ngabejaan ku malaikat Jibril tuh ngeunah. Urang lamun perang kos kitu mantap atuh. Atuh pan urang mah nu ngabejaan hansip. Ya. Teu aku nu ngabejaan hansip mah. Kanjeng Nabi langsung pidato. Wahai para sahabat-sahabat, perlu diketahui rombongan Abu Sufyan telah selamat mendatangi Mekah. Tetapi sekarang ada yang lebih dahsyat lagi. Per hari ini rombongan Abu Jahal telah membawa personil perangnya sebanyak-banyaknya. Dengan demikian pilih di antara dua. Satu, urang dek menghadang kapilah perdagangan, menang urang mahmur. Kedua adalah perang. Kumaha ieu urang kesiapan anak? Apakah cukup menghadang kapilah perdagangan atau lanjut perang? Kabeh bersuara Muhammad, ulah sembarangan. Urang awalna ge neuk menghadang kapilah perdagangan untuk memutuskan perekonomian Mekah. Jeung lamun ku urang beunang kapan perekonomian Madinah ku urang bisa terangkat. Ulah sok aju macem-macem segala perang segala naon. Ieu kan urang tetep persiapan, mana senjatana, mana ahli perangna. Nanya deui ka ieu kitu keneh, nanya deui ka ieu kitu keneh. Kangjeng Nabi langsung tungkul. Begitu tungkul cek sina Abu Bakar Siddiq, ya Muhammad, instruksikan kumaha anjeun Muhammad. Andai kata memang ieu instruksi perang, kami moal mundur saeutik pun lamun bener-bener instruksi ti Gusti Allah. Kamana bae berangkat kami siap bororaah untuk menghadapi musuh di darat. Andai kata kita silem ka laut, kami siap untuk turut untuk silem babarengan. Eta Abu Bakar Siddiq kan ngeunaheun tah urang mun kos kitu tah. Jadi hate teh asalna gede. Coba urang berangkat tengah peuting jeung murid-murid urang. Misalnya ya, kumaha ieu urang menghadapi kuburan. Sedangkan di dinya jelas-jelas sok loba kuntilanak. Cak santri urang ngariung lah ulah sok nyieun kacau kiai. Sapira urang rek ngariung doang maning balik kan ceut urusan. Tapi lamun calak saurang kiai ulah sieun. Urang ieu kan deuk ngariung boro-boro kuntilanak, gajah di pinggang ulah. Ulah sieun. Hayu ulat heula. Tah lamun aya nu kos kitu kan ngeunaheun. Kan ngeunaheun ieu mah teh kiai daripada urang manggihan kuntilanak mending baralik lah. Ciut tah urang kos kitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Masya Allah luar biasa, keistimewaan nyalina, kegagahan nyalina, teu aya mundur saeutik acan. Masya Allah karim. Kitu kene Miqdad bin Amrin, imdi kama amarakallah, langsungkan sebagaimana petunjuk Allah jeung perintah Allah. Fa ana ma'aka haitsu ma ahbabta, kaulah berangkat babarengan jeung anjeun Muhammad, cak Miqdad bin Amrin. Naon nu ku anjeun diharapkeun jeung dipikaresep silakan. La naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Kami moal ngomong ka anjeun Muhammad sakumaha kaum Bani Israil ngomong ka Kangjeng Nabi Musa. Kaum Bani Israil mah ngomong ka Kangjeng Nabi Musa na idhab anta wa rabbuka faqatila inna haula qa'idun. Muhammad Musa maneh berangkat jeung pangeran maneh perang duaan bae kami bade di dieu bae eta kan kaum bloon cakeuna kopi. Tapi walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami mah idhab anta Muhammad berangkat anjeun wa rabbuk jeung pangeran anjeun faqatila anjeun perang inna ma'akuma kami ngabarengan jeung anjeun duaan muqatiluna
siap perang moal ditinggalkeun saeutik-eutik acan. Kangjeng Nabi patabassama senyum ngadenge letusan-letusan sahabat anu menggebu teu pernah sieun saeutik-eutik acan. Bahkan aya nu ngomong, "Wahai rombonganna loba." Urang mah saeutik. Ulah sieun ku rombongan lobaan. Lobaan ge ari nyalina jadi cewek baheuna naonan. Urang saeutikan tapi nyali lalaki. Ketika urang sieun cekel pler. Aya sikian tahu. Lamun urang nyekel pler haju eueuh sikian berarti urang jadi cewek. Sahabat teh sararieu. Masyaallah. Cek ahli hikmah mah urang ningali dal jeung zal kan akur, dal jeung zal teh akur. Tapi dal jeung zal beda nilaina. Dal mah nak tunangan 4 tapi zal nak tuna 700. Dedeg pangadeg akur dal jeung zal, tetapi ternyata orang yang nilai kekuatanana lebih tinggi zal. Kitu keneh. Manusia kafir manusia, muslim manusia, tapi dedeg pangadeg dan nu akur nyali nu beda. Ya nama perang sieun modar, urang mah pae surga. Titik. Tah urang lamun ngadenge kitu kan buringas perasaan. Nginaaheun rasaan teh. Tapi lamun urang ngaharapi boro-boro neuk nanaon karena kuntilanak doang. Seserianana aing mah nu teu kuat ge. Tah eta doang. Gusti, ayo ku kuntilanak mah ge sieun. Geus ulah perang nu kos kitu mah tuh. Ulah perang atuh sieun ku kuntilanak mah. Masyaallah karim ieu sahabat-sahabat Kangjeng Nabi luar biasa. Eueuh sieun saeutik-eutik acan. Di antarana deui aya nu berbahasa tinggi sahabat. Jeung sahabat law istaradta bila hadzal bahra, lamun anjeun mengarungi lautan fatuh, kami ge siap untuk mengarungi lautan. Bakhadnahum ma taqallafa minna ahadun moal aya nu tinggalun saurang-urang oca. Wa ma naqrahu an talqiya bina atuana. Kasihan kami menghadapi musuh, siap dekira habae. Wa innal sabru innal haram, siap. La'alla Allah yurika minna ma takarra bihi ainu. Pasirna berangkat ayo ala barakatillah. Kangjeng Nabi ngadenge kitu kan mantep luar biasa. Maka rombongan Abu Jahal sebanyak 950 dengan persenjataan anu komplit mutahir. Rombongan Kangjeng Nabi hanya 313 berangkat menghadap Badar. Nu tatadina sahabat aya nu siap aya nu henteu. Lantaran nu mantap teu siap teh lain sieun ka musuh, teu aya persiapan perang. Perang teh agapan lain lalagaan, kudu make persiapan perbekalan di antara panah tameng jeung sajabana kudu siap. Sementara ieu mah pantata dina gendek ngahadang kopi lah, tapi ternyata dibilukeun ku Kangjeng Nabi dengan sigap singkat mendadak tanpa pulang deui ke Madinah. Persiapan kurang, tetapi Kangjeng Nabi terus menginginkan perang. Sahabat sebagian aya numrod, padahal geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, ialah turun ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wallahu a'lamu bimaradi sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad berbuka pangeran anjeun titah keluar min baitika ti imah anjeun Madinah bahkan ti nagara Madinah bil haqqi kalawan kabeneran
bari jeung wa inna fariqam minal mu'minin sanjana golongan ti mukminin telah karihun yakin tentang arambung perang lantaran persiapan perang nanti aya. Ialah instruksi Kangjeng Nabi anu henteu kaluar ti wahyu ti Gusti Allah. Malaikat Jibril 2 kali datang pertama nyaritakeun tentang penghadangan kafilah, datang kedua kali titah berhadapan jeung prajurit anu gede. Sahabat terombang-ambing perasaanana sakadar berangkat dan menghadang kafilah, tapi ternyata kejadian anak kudu perang. Iyalah wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, sanyana sebagian golongan mukminin teh embungeun perang teh lain sieun, tapi horenganan ieu perang teh mengandung resiko anu tinggi. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaqun. Yujadilunaka nentang para farikon sebagian sahabat Kanjeng Muhammad fil haqqi dina kebenaran perang badama tabayyana sabada jelas instruksi ti Gusti Allah tentang perang. Sahabat nentang ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan yana digiring kana maut. Dibayangkeun ku urang Abu Jahal beserta prajurit dengan perlengkapan anu mutakhir, lengkap pohara. Kejituan dina perang teges terketahui lantaran kapan balad nyana waktu keur di Mekah, sementara mukminin hanya sekedar mau perlengkapan pedang doang. Sapira dek menghadang kafilah ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan digiring ke paeh wa hum yanzurun. Bari sahabat geus kadeuleu kunyana bakal pararae urang kabeh. Itulah perjuangan para sahabat. Iya nanti nyata urang bakal pararae. Iyalah alasan dikarohatihim lah. Dina embung para sahabat perang teh lain sieun, tetapi dengan kuantitas saeutik sakadar 313. Kelengkapan hanya sekedar pedang, sementara di Mekah geus kadenge sahengna Abu Jahal beserta prajurit-prajuritna. Tetapi dengan kebesaran nyali mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad jeung berbagai sahabat-sahabat anu lain tampil dengan prima, siap untuk menghadapi perang di Badar. Ialah diabadikeun tentang perang Badar, terketahui ku Yahudi, terketahui ku Nasrani sadunia kuari ketika membaca ayat ieu. Keistimewaan mukminin dalam rangka li'ilai kalimatillah nu dideuleh hiji ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat itu lain lalagaan jang ngajadikeun motor ka urang sebagai mukminin untuk menghadapi peperangan jeung kafirin. Ulah sieun setik-etik aja. Teu kudu sieun mutakhirna perlengkapan. Teu kudu sieun lobana musuh. Lantaran mukminin mah dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji menang luhur agama, eleh korban paeh surga Allah.
sakumaha mukminin waktu dek ngahadang ge loba anu embungeun lantaran embungeunana lain sieun sebab pembahagianana ternyata kudu akur bae diserahkeun ka Allah jeung Rasulna kama akhrajaka rabbuka sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun min baitika ti nagara anjeun ti imah anjeun Madinah bil haqqi kalawan mawa kabeneran nyata langsung instruksi ti Gusti Allah bari sebahagian sahabat teh arembungeun sakumaha arembungeunana sahabat anu dek berangkat dek menghadang perang ge embung ku sebab naon persiapanana teu lengkap. Setelah Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu adalah momen anu moal aya duana sebab kula instruksi lain ti diri kura Jibril datang ka kula titah menghadapi peperangan anu dahsyat ulah sieun satik-etik aja maka sahabat siap nu tadina rada hembar-hembir nu tadina rada suan sieun nu tadina dibere embung perang tapi ternyata waletupan bahasa-bahasa sahabat anu nyalina gede Abu Bakar Mikdad dan lain-lain sebagainya mundur jeung eueuh sieun satik-etik acan kabawa nu sejen ge siap perang tempur walaupun kukumaha ge urang laksanakeun perang menghadapi prajurit-prajurit Abu Jahal datang ke Badar. Masya Allah, selama Abu Jahal menunggu kedatangan Muhammad lantaran Kangjeng Nabi Muhammad teh ayana di belah kananeun Badar Abu Jahal teh dirinya hiburan minum-minuman heula Abu Jahal beserta rekan teh tidinya tagonian nyanyi-nyanyian heula Abu Jahal teh tidinya teh menunggu kedatangan Muhammad mencit ontana ge sapoe teh kadang-kadang aya 10 kadang-kadang 9 kadang-kadang leuwih matak Sayyidina Ali teh pangjitu-jituna jelema menerka rombongan Abu Jahal aya 2 jelema nu didatangan ku Sayyidina Ali begitu didatangan Sayyidina Ali hei maneh keur naon ngalacai rombongan di mana maneh ulah rombongan Abu Jahal di mana ayeuna lembah Badar di sabaraha poe mungkin geus aya 3 poe sapoena sabaraha eta nya mencet onta pertama 9 2 10 tilu mah 11 dikira-kirakeun ku Sayyidina Ali berarti 1000 kurang 950 kira-kira jago Sayyidina Ali tidak 9 onta berarti sekian personil manusia ternyata teu meleset Sayyidina Ali ngailah peperangan anu dahsyat hanya semata-mata dek neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka ayat ieu diabadikeun khusus jang peperangan umumna bagi nu dek neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala sakumaha Kangjeng Nabi neangan ridho Allah diinstruksikan kita keluar ti imah ninggalkeun negara Madinah maka urang geus neangan ridho Allah teh ulang ajedog we di imah jelema neangan ridho Allah padahal bodoh ngajedog we di imah moal meunang ridho Allah bekal ibadah ilmu kudu diteangan Kanjeng Nabi neangan ridho Allah ninggalkeun Madinah ninggalkeun imah kitu keneh urang neangan ridho Allah dek menghadap Allah kudu ditinggalkeun imah atau kunci ta imah neangan perbekalan jang neangan ridho Allah ilmu wudu ilmu salat nu mantak lamun hayang nyaho prajurit-prajurit Allah etalah prajurit Allah teh nu berangkat ke medan laga ngalawan musuh-musuh Allah banggul senjata di samping eta prajurit Allah adalah tas santri-santri nu ninggalkeun imah nyana ninggalkeun imah perbekalan hanya secukupna paling ge beas duit ala kadar berangkat
apakahnya nanti sedih ninggalkeun indung bapak, apakahnya nanti sedih ninggalkeun dulur, apakahnya nanti sedih ninggalkeun keluarga, ninggalkeun babaturan, sedih kabeh ge, tapi nyana di jero benak hatina aing dek jadi tentara Allah neangan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Eta santri paeh di jalan, paeh di pondok, mal ditanya di sorga langsung tentara Allah eta. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sakumaha ngusir, sakumaha ngaluarkeun ka anjeun pangeran anjeun hai santri. Ti imah anjeun berangkat semata-mata neangan ridho Allah. Wa inna fariqam minal mu'minin, walaupun sebahagian mukminin malakarihun embungin jadi santri tapi nyana tetep aja jadi santri. Yujadilunaka fil haqqi, dibantah ke sebagian rombongan manusia dalam kebenaran ba'da mata bayana, setelah nyata-nyata bahwa mondok tenang neangan ridho Allah, ka'annama yusakuna ilal maut, seakan-akan nyana teh digiring ka pae sapira santri paling mawa beas teh sagantang duitna teh paling ge sabaraha duit 100-200 menang sapoe 2 poe geus beak ka dituna geus hese deui nyana dek balik jauh ka ditu nu mere eueuh mantak santri teh parwasa bae laleutik awakna ge tadi nama keur mondok kakarak asup 40 kilo barang menang sabulan ku ari geus 60 kilo. Oh jadi beda. Santri kuari beda jeung santri baheula. Jadi geus teu menghadapi maut kuari mah santri kuari mah sesenangan sarua bae. Anu kuduna mah ka'annama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun. Seakan-akan digiring ka pae santri teh santri baheula lamun dongeng almarhum bayi abah di dieu. Terus masantren ka dieu ka mana ka Kidahlan. Suatu saat jana di dinya teh kekurangan modal kan mawa naon karu. Terus baheula mah kabelah itu kan tani. Setengah liter, setengah liter. Geus rada loba balik datang ka pondok. Teu ka mana-mana. Terus masantren ka Kosambi sarua bae. Nu mantek satu ketika almarhum ya abah dongengna ketika berangkat terus ka ditu embung balik maksudna mah yang nyambung ieu nyambung ngaji. Begitu ditanya di satu tempat boleh dicaritakeun ku ka kampung na moal. Aya dulur-dulur rek kuring ngaji di dieu. Di mana si Ajang? Cak bapana kula masantren. Di mana masantren? Kosambi. Asli orang mana? Aslina orang Pasar Kemis. Pasar Kemis mana? Tongok. Oh, saya sangaran. Sangaran Damyati. Oh, saya Damyati. Geus kieu bae kuring mah nya. Sia lamun asa bulan atuh boga geus tukur balik ka ditu ka dieu bae nya. Ke dieu geus pokona mah. Geus, di dieu dijamin. Pokona neuk 2 bulan, neuk sabulan, neuk 2 minggu asal teu boga bakal ka dieu. Oh atuh. Alhamdulillah tah asal 2 minggu teu boga ka dinya sabulan. Horenganan anakna deuk dibikeun. Kabelah dieu da bager amat cak almarhum teh horenganan. Ada belas, ada beras di balik beras. Barang ka ambet ya malah kabat ya malah ka dijadinya deui mah kieu teh kurang henteu bahaya ya bahaya gede ieu mah urusanna. Waduh eta dongeng zaman baheula mau kanerot. Masyaallah sebab naon ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Mantak santri baheula kualitas jeung nu kuari beda jauh. Baheula ngaji teh ngaji babakalan saaya-aya. Kuari mah asal bu duit aya keneh balik. Bah, ya naon ieu? Naon teh? Ieu naon ieu? Atuh kampak tah mah. Ya gitu. Lamun teh dibere duit rada gede ya ka katarang abah ieu. Atuh sia no. Nu matak di pondok ke dia sia teh ulah kos kitu teu bisa, Bah. Mondok tapi emang urusan lain deui, Bah. Emang sia yang naon HP, anyar HP. Aduh. Santri kuari mah kos karari. Nomor kahiji nyaritakeun induk Kangjeng Nabi ti nagara Madinah beserta para sahabat
nek perang ngaluhurkeun agama Allah menghadapi musuh-musuh Allah. Nomor kaduana santri anu kudu kaluar ti lemburna masing-masing dek neangan ilmu-ilmu Allah jangan ngaluhurkeun ngajungjung agama Allah. Nomor katiluna urang ibadah ka Gusti Allah teh kudu bisa kaluar ti negara urang. Negara urang teh awak urang teh loba kabutuh dahar jeung nginum sare jeung jima eta teh negara urang. Urang lamun ibadah teh ngajujurung awak bae atuh kitu bae isuk dahar ke sore dahar kitu kene nginum deui ke ngarokot terus bae sare kabelah dituna atuh teh yang boga pemajikan moal jadi wali ibadah aya di negara urang bae mah. Urang kudu kaluar di negara urang, negara perwatakan awak urang. Mata teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina perwatakan negara mata. Celi urang teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina negara perwatakan celi. Urang teh kudu boga kudu naon sungut urang teh ngabogaan perwatakan hayang nu ladat-ladat. Urang kudu kaluar tina perwatakan negara sungut nu ladat-ladat. Kitu kene beteng kitu kene dubur kitu kene zakar. Lamun urang can bisa kaluar tina negara perwatakan urang moal jadi arif billah moal jadi wali Allah. Anu moal jadi wali Allah urang jadi jelema biasa lumrahna biasa jelema mah. Sedengkeun moal jadikeun panutan ku Gusti Allah hiji jelema sanajan udang-udangna gede jubahna ngangsar moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah sanajan ilmu tafsirna hebat sanajan ilmu fikih peserta ilmu fikih usul fikihna hebat ilmu alat tah hebat mencakup 12 pandi dirina tapi lamun di jero hatena masih kene aya luar daripada Allah moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah janji Gusti Allah moal ngajadikeun imam ka hiji jelema nu di jero hatena acak-acakan salian ti Allah aya di jero hatena moal jadikeun imam ka jeung kumaha ge tama geus janji Allah nu bakal dijadikeun imam nu pinter nu di jero hatena eueuh nanaonna urang mah kapan lamun leuleuh gudang teh poara jasa boy tadi gudang macem-macem orenganan urang mah teu pernah ngaragap diri di hate urang leuwih tibatan gudang barang macem-macem jadikeun gudang mah tuh bangunan jadikeun gudang mah tuh bangunan ulah jero kolbu dijadikeun bangunan dijadikeun gudang. Mobil aya di kolbu motor aya di kolbu jabatan aya di kolbu tahta aya di kolbu wanita aya di kolbu pas sedak-sedak di jero kolbu orang orenganan kolbu urang teh jadi gudang segala rupa moal dijadikeun imam moal dijadikeun panutan jelema nu jero kolbuna loba macem-macem barang-barang dunia. Ialah satu ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun diturunkeun tahun kedua Ramadan Hijriah jang perang ngalawan musuh Allah dijadikeun ku ahli suluk jang paranti neangan ridho Allah dijadikan ku ahli hakikat sebagai keluar ti negara sorangan awak urang teh negara urang satungtung urang teu kaluar ti negara urang moal jadi arif billah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata lu paling berat adalah ngalawan nafsu nu gede di awak urang. Teu eureun-eureun urang perang Badar make nu bakal dilanjutkeun ieu aya waktuna perang di negara urang baheula ngalawan komunis aya waktuna perang di negara urang ngalawan Belanda baheula aya waktuna tetapi perang ngalawan nafsu mah datang ke akhir hayat urang ielah urang perang ngalawan musuh Allah jihad tetapi urang ninggalkeun jihad asghar menghadapi jihad akbar ieu nu bakal dilanjut kakarak ngamimitian berhadapan
Muhammad beserta para rombongan geus menghadap ke Badar. Di Badar geus ditungguan ku rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal 950 nu handle rombongan Kangjeng Nabi hajat 313. Eta ge persiapanna untuk perang teu aya. Tapi dijadikan ku Kangjeng Nabi. Iyalah sebagian sahabat embung lantaran nu mantak embung persiapan perang nah teu aya. Tapi ketika ngadenge rombongan Kangjeng Nabi anu nyalina benar-benar nyali Allah, nyalina benar-benar nyali lelaki kabawa nyali tersebut nu lainnya siap. Kos gitulah sejarah perang Badar. Kakarak datang ka yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana 'ata'ul kharrasan lan ana sapakai apa kang bangsa Khurasan Iran radhiyallahu ta'ala anhu muganilar benu sallallahu ta'ala alaihi mahalur ya Allah anhu saking apa ya gulu ku ngucap ya apa jab ing lapan iza kana khamsun tatkala tinemu apa kang lilima maka bukti apa kang lilima. Iza akalur riba kana al-khasab wa zalal tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa amblas lan gempa bumi. Wa iza jara al-hukamu qahatal matar lan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru maka katahan apa udan. Wa idza dhahara az-zina wa 'alanu bihi kana al-maut dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kana al-maut maka tinemu apa maut. Wa katharu fil nas lan akhiya wa kathura lan akhiya maut ing dalam manusia. Wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon. Wa idza ta'ada 'ala ahli dhimmah kanatid daulat lan tatkala ngaliwatan batas ya si wong ala ahli dhimmah ing atas ahli dhimmah kanatid daulatu maka tinemu apa kakawasan ahli dhimmah. Cek Kiai Atha al-Khurasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun di mana terjadi nulima bakal bukti nulima. Hiji idza akalur riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank di arahan ku urang bunga-bunga na tai-tai riba. Masalah naon kuari nu ribaan urang meuli imah kreditan riba, kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetap riba, ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba.
urang aya nama meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan coba naon ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan wabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tuh engke eta. Ibadah ka Gusti Allah. Iya wari urang nah mana nu terlibat mana urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usahan teu naon teu kan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khasab wa zalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Pada geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khasab waz zalal, di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing ade hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae ge kiai geus hese. Nu kudu hukuman haram tetep haram. Kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai itu kredit wa emang ai asana mah bener eta ieu mah haram ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bank haram kitabna eta keneh masalahna eta keneh kok ganti tahun ka dieu urang kabawa ka ditu masyaallah karim tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2 Nomor katilu wa idza wahara zina wa alanu bihi kana al maut wa kasura fil nas, di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngawahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak.
kuari jelema teh baheula mah kakara kererendengan bae rerendengan ge isin barang. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur. Masih kena aya adab. Tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh. Silih pacok di jalan semua. Masya Allah. Geus kasih, geus isin buat. Budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung, lain berarti halal, lain berarti menang leuheung, masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina. Ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran, berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran, nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu. Menteri anu cengcemana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalaya kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona perzinahan deuk dipake deuk henteu kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika ka Inggris ka mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeun. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah hari rup didinya. Uyuhan betah hari rup didinya. Masya Allah. Nah ieu lah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyata wa idza muliyatiz zakat di mana teu daek zakat jalma halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan lantaran eueuh kajujuran kan manusia kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimah kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang ieu WNI warga negara Indonesia asli WNI anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang bayar upeti kan ka negara ketika urang na berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi ieulah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi na ngamomoy ahli zimmah kana tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir urang kene nu salahan datangnya na mawa duit ka DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan mawa duit diterima atuh kan laluasa boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atunyana leuwih laluasa gerak maka lain sakadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan ge geus dikuasai ku nya akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur hanya sekedar sebuah kendaraan, hanya sekedar sebuah penghargaan, hanya sekedar sebuah dunia, tapi acak-acakan makan kabehan. Itulah
lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli dhimmah yakni kafir-kafir kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir. Baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi. Tetapi aya aturan-aturan main. Setelah dibuka blak kuari geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati, jadi gubernur. Urang geus teu berdaya kuari. Akibat urangna keneh lunak ku dunia, lunak ku dunia, lunak ku dunia. Tinggal diperhatikan ku urang kaharep lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran. Tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang. Naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang. Mana atuh ieu napas-napas Islamna? Tarolah napas-napas demokrasi mana atuh kuari. Lantaran lunak terhadap ahli dhimmah, kekuasaan bakal dicekal ku ahli dhimmah. Tinggal orang introspeksi, negara nu sakieu gedena dicekal ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna. Kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang. Bodoh amat urang, bloon amat urang, goblok amat urang, tolol amat urang. Ditolol-tolol ge emang urang mah tolol, digoblok-goblok emang urang goblok. Kunaon atuh? Hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai. Marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur, anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil nagarana luar biasa. Geus puguh pertanian, logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi, tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara berarti kan gede dicaplok i negara urang berpikir nayalah wa iza ta'adda ala ahli dhimmah kana tidaulah sekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli dhimmah sehingga urang teh bertekuk lutut kana tidaulah kekuasaan bakal dicekal ku ahli dhimmah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang ngomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang. Boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh. Jelema anu empes-empesan kabeh ge ngan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun. Negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun, negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun, negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung kaamananana jang kelanjutan hirup urang, anak urang, incu urang jeung balerea supaya tentrem subur makmur loh jinawi. Indah jasa lamun orang bisa maca Quran, maca kitab. Lantaran di kamar ge orang bisa ngobrol jeung wali-wali Allah. Hayang ngobrol jeung Imam Bukhari, baca kitab Bukhari. Urang hayang ngobrol jeung Imam Muslim, baca Muslim. Hayang ngobrol jeung Imam Zainuddin Malibari, baca Fathul Mu'in. Hayang ngobrol urang jeung Oma Irama, setel lagu santai. Sia mah kadinya bae Pak. Parantina meureunna.
ya dirombongkeun di akhirat ge jeung nu ngagitar ge ka ditu sarombongan sateajana urang bacakeun heula Fatihah kanu geus nyaraba ka alam itu wal madhabu nurutkan cek madhab masyhatu ridati sakron samurtana jelema nur kalawan ngahajaweureuna si Jepri malam minggu kaluar ti imah ka nelayan balik jam 2 peting sempoyongan datang ke imah mamarahan itulah jelema mabok lain bae jelema petualang lain bae jelema pedagang lain bae jelema luntang lantung pejabat ge ambalayah nu mararabok PNS te ambalayah nu marabok sakali deui PNS ge ambalayah nu marabok kadenge ku celisia ye cenah kieu sok sembarangan PNS mah ngatur negara diatur ku nyana acak-acakan negara awas cenah kiai didesek ku aing saha jelema ayo datangkan ku yang izin sia sembarangan sia coba cenah kiai misalnya cek Pak Bupati mana tah nah kebenaran emang aing hayang ditanya kitu tah ku Bupati hayangkeun ku yang hiji-hiji emang kiai nyaho barang sana di nelayan teh bareng jeung aing emang aing teh lo kasukan nelayan tanyakeun tah ka pelayana anu bukna sabelah beureum teh ngan aing gadinya na make lepi coba ge tanyakeun make kaos hejo aing make lepis kacamata hidung tanyakeun ka pelayan ka ditu emang naon kadeuleu ku aing lurah hiji-hijina PNS izin sembarangan ulah sok kitu cenah kieu aing mah kitu bae aja maksudna yu urang tararobat ulah terlena dina kos kitu urusan negara mah acak-acakan ge sakeung dengan di dunia doa urusan rumah tangga acak-acakan sakeung di dunia doa urusan usaha sakedeung tapi engke ieu hirup sabak da maot mau dipikiran teh kade lain erek mukakeun aib pedagang aib lurah aib pes lain maksudna yu urang tararobat sadar dunia mah acak-acakan keur usimna ayeuna di Indonesia masih deres kayaknya coba ke Eropa coba ke Amerika coba ke Australia mantap ku laju tuh betah di Australia acak-acakan jasa Indonesia bahasa kieu mah tuh masih tentrem adem ngan meureun lamun kieu bae mau wallahu alam kaharep generasi urang ti SMP kene geus tawuran SMA tuluy kebelah dituna makin acak-acakan eta pan calon-calon bupati gubernur presiden gitulah Yahudi dek ngarusak bangsa jeung negara ieu Belanda pan terus-terusan ka urang menyusupi tentang ganja tentang ekstasi, tumoli dan megadon dan lain sebagainya. Eta teh melalui orang-orang Yahudi terutama Belanda nu ka urang sebab Belanda nyeri hate ka Indonesia. Pelebah mana angka deui teh mah
walau ka dibahas kuar kayak teman mencerita Belanda. Nah, iya mah si Jepri jam 2 balik ti nelayan sempoyongan. Pamajikanana ngarep gadinya. Pamajikan mah kurang kumaha lawang dibukakeun aya nginum dibere. Marah goblok sia. Nanaonan kau lain nanaonan. Lain gitu lah mamarahan tuh gada puyang aing. Puyang konaan tah. Ayo lo bawa sia. Pugunya nan lo bawa mo. Mabok makos gitu. Ditembalan salah tadi tembalan salah geus kakak tuh gara-gara sare sia goblok meureunna ditolak sia ku aing. Ka ulah sok ngomong tolak sia ku aing. Masya Allah ya si Jepri padahal mah baheula di marhabaan eta geletik teh mah diputer-puter di marhabaan segala rupa lantaran nu ngamarhabaan anu mimpina Kiai Golkar ya kieu marhabok kabehan teh si ade nu mimpin marhabana si ade ulah anu puyeng eta kababawa eta kebalnya nah diuk we di banyak atuh lah geus atuh geura istirahat gas aing mah daekeun ku sia aing mah jadi Kristen. Masya Allah kaya ya angin naon lah angin naon tadi aing ditu dansa mantap jasa jeung si Eni jana agamana Kristen jana siap jana dikawin ku aing tapi lamun aing asup Kristen gas lah aing bari masuk Kristen. Jadi berarti nyana ucapanana keluar ti Islam jaban nolak ke pemajikan Allah karim kuatah cek mazhab syiaturidati sakron sa murtadna Jepri anu ngahaja-haja heureuh nyana mabok bir kurang puas mensen kurang puas ngagele nyana sempoyongan dijroker mabok nyana murtad jadi murtadna sanajan keur mabok na'udzubillah min dzalik wa min dzalik termasuk tolakna jelema keur mabok nalak tapi mabok na ngahaja minum pel gele dan lain sebagainya nya mabok nolak jadi kagus gitu tak jadi di negara urang mah kuari lamun keur mabok tadi jadikeun kajian urusan negara kayak nu tanggung jawabna urang mah keur ngaji bae maheulana supaya ngerti makir ngaji behelanan cak negara cenah eta mah lantaran di luar kesadaran antepkeun kena tanggung jawab ke di akhirat ngerebek kabehan ujian urang mah ulah cek manusia tapi cek nu bogana cek Allah subhanahu wa ta'ala urang nutur manusia bae mah hese jelema keur teu sadar nalak tilu jadi tapi cak negara mah henteu sebab di luar kesadaran nuturkeun di luar kesadaran bae cak manusia emang hukum usaha lamun hukum dibawa kepada manusia moal beres kajeun kumaha ge lantaran ieu manusia mah aya toleransi karunya amatnya mana boga anakna kelali teh keneh bu lamun tilu dijadikeun bana ting nasib anakna je atuh kunaon nutur-nutur ka hayang jelema tuturkeun ku sia tanpa ngarobah karena urusan negara aja aya anu tanggung jawabna RI 1 Jokowi tanggung jawab urusan agama menteri agama teu wauh kuari kumaha saha tuh Lukman Hakim beneran teu Lukman Hakim sok depak misalnya KUA misalnya MUI misalnya nya boga dalil-dalil nama nu jelas terus kan kunyana tapi urang mah ngaji sesuai jeung syariat aya nasna aya kitabna ulah hese
Imam Syafi'i nggak ijtihad, Imam Malik nggak ijtihad, Imam Hambali nggak tuturkeun para imam. Dia sanajan Muhammadiyah, sanajan Persib ge. Nya na cenah ulah nuturkeun ulama teh podo sero, menang ti mana lain ti ulama. Ja aya kabehan ge catatan nya nama anti ge ka ulama urang. Nya nama make ulamanya anak anu anti kana ijma jeung kias atuh ulama-ulama kene atuh berarti. Buang pakai jeung kejem jasa anti ulama nek mana urayana tanpa ulama ya geus ka eta urusan nyana mah keur cerita doang ieu urusan urang urusan nyana urusan negara nah ieu mah kuari mah urang mah keur ngaji jelema mabuk ngalak jadi jelema mabuk murtad jadi na'udzubillah min loba tanu datang ka imam pula. Assalamualaikum awewe. Wah ceriki masane candeng dia kajian. Slede ya saya ceriki lagi. Ayo nun jangan ngomong-ngomong aja sembarnyi bae. Ayo naon neng. Wah semua jauh. Wah jauh geus kajawan jasa pasti bener bae. Salagi tilok balik cenah kiai. Sawadak atuh. Mantak salah kita balik wedak kurang kandol. Coba pun sawadak nu kandol beli pen hiji diboleskeun kabeh. Nyana ge ujian da karunya ka urang dan teu naon disebut majikan. Ulamun pamajikan servis bagus ka salaki malah nyandung. Ieu kurang servis. Urang servis ka salaki datang teu nanya, salaki datang manyun bae. Pansara kita yang dibagjakeun ieu mah ditanya ge boro-boro ku senyum ngajawab ge henteu lalaki mah lain deui kana pendek buuk panjang lengkah lalaki sakali dikitukeun dua kali dikit tilu kali dikitukeun baraka cabang pikiran je emang urang Lampung eta kos kitu tah Jawa yang disentakan ku urang Lampung kuat moal ya aing ge tah lalaki berbeda kuduna dihormat karena datang ka jenting lo basalah tetap hormat go bagi ka masyaallah ieu tas di mana bela teu biasa bae lalaki ka calik lah tuh geus kula mah geus ngahampura bae ka kata aing resep ka omongan si aing tiis ya cenah payung tiis pisan ucapan sia aing mah ngeunaheun biasa kakak haus yo pangyakoteun cai cai ke orang aja diuk bari ngabeldeh teh setik kapan geuna jadi salah kita tiis ya maka mantas di mana bae beuh teu inget ka anak pamajikan geus di ditu bae ye aing sakali di ditu bae ke ulah dikitukeun tah lalaki mah ulah geus ka ulah balik-balik geus di ditu bae geus sakali abdi ditu ji atuh emang kahayang aing ulah coba-coba lalaki kumaha gitu tapi lamun di bageran di usapan tak eta teh moal daek nyandung ge mikiran deudeuh amat nya amat mun dicandung teh mah karunya amat di dua moal lah cek nya teh datang ka geuring pamajikan geuring beneran ieu mah nya wasiat ka masana ieu geuring moal cageut sebab geus lain deui rarasan kula mah wasiat be ulah waka kawin deui kakak lamun kuburan kula can garing lamun kuburan kula geus garing kakareuteunan geus geus bener mang tilu poe maot nyana ngajikeun di kuburan jeung sejen santri-santri saminggu santri-santri mangajikeun baralik nya di kuburan bae keneuleun deui ka kuburan cek keluarga aja cek dulur-dulur nabeu tambah setia jasa meureun salaki teu balik dahar ke gadinya deui balik dahar gadinya kadang-kadang ngendong kenyana kadeuleu kos nu sujud eta kuburan ditiupan bujana deudeuheun jasa kabehan ge masyarakat ge nyaho mendang 20 poe ditanya ku keluarga sia balik atuh moal balik emang kunaon di kuburan we nungguan garing
sia tak Pudoli aduh. Ya Allah para gajah teh keluargana goblok dasar hayang gegiraan kawin burung nungguan garing kuburan padahal eta lalaki belawan atuh garing-garing teuing jelema geus eueuh geus teu kudu nungguan garing ceklak al-mazhab siaturidati sakrani cek mazhab samurtana jelema weur jelema mabok nu mabok nangahaja urang nyaritakeun nu mabok baheula mangan di Grogol Cililitan baheula mah Bandung di kota-kota besar Yogyakarta Surabaya kuari diketos handapeun tangkal awi mabok jelema. Masya Allah ambalaya fenomena naon beureun kaharep untung masih keneh aya kiai-kiai nu daraya keliling dakwah aya keneh kiai-kiai nu ngajakan bener ka Gusti Allah urusan ikhlas jeung teu ikhlas tama-tama urusan nyana tapi nyana terus bebakan pemerintah geus alhamdulillahirabbil alamin terus ngajakan bener bahkan polisi mah polisi aya undang-undang narkoba tewas ini kena undang-undang nomor poan taing dah tahan dan diposek jotong kadinya babaturan tahan ini akan lanjut ke Polres keluarga datang jangan sampai Polres kena undang-undang Kapolsek gua gak jasa tidak bisa tidak ini mah harus lanjut Polres Pak keluar dulu sebentar ada apa keluar jalan sini sebentar nih ngapain udah sedih ya tunggu sono keluar itu apa itu ini ada berapa ada 10 belum bisa 10 mah berapa tuh 20 dah 15 dah Pak 17 dah 17 sial jasa aduh Polsek blon undang-undang bisa dibeli ya udah dah gak apa-apa ya demi kemasyarakatan aja dah iya beres tak eta undang-undang diurang Masya Allah karim narkoba termasuk maling korupsi ente sesuai jeung undang-undang mantak urang menyaritakeun tentang undang-undang di Indonesia jatuh buatan manusia ieu digulak-gilak dage ku manusia deui atuh kitulah kaayaan selama undang-undangna lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim ya kieu bae ulah di Indonesia di Amerika lah sorangan atuh kieu leuwih dahsyat malah mah atuh kieu mah urang ngamakmumkan ke Amerika atuh kieu sarua kitulah negara ketika teu make undang-undang Al-Qur'anul kunaon teh cenah di urang teu make undang-undang Al-Qur'an tanyakan ka ditu ku sia urang mah rakyat pugu cenah ieu urang lamun babarengan kabeh teh siap bae urang ngan perang tah aing mah cenah embung ngadenge perangna doang embung terus dia mambung ka sorga sih hayang kalaraka anu siap ka sorga mah tunggu ayeuna perang ya perang mah diembung-embung we perang mah perang bae boro-boro perang keren ngaguling bae keren ngaguling diembung-embung atuh kena bae tapi berbarengan jeung nu katinggang keren di Mekah aya di Tangerang nu sehat bae deui teu kena keren teu gering bae deui bae gering teu gering teu daon teu kena keren teu daon teu naik mobil teu tabrakan teu ditajong gering teu ditajong teu bae anu kena keren mah di ditu pae wajar kadang-kadang ieu mah sehat duit loba dahar subuh modal atuh teh lain urusan gering jeung urusan kalapahan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ieu perlu dicatat jelema mabok murtad nasah
jelema mabok nalak nasa termasuk jelema mabok Islam nasah sarua Masya Allah. Jelema mabok kemudian asup Islam di jero mabok sah atawanya murtad meme mabok barang mabok baca 2 kalimat syahadat asup Islam nih sah mabok ngahaja murtad sah sabalikna asup Islam sah nolak sah. Masya Allah wantak sing hade kecuali mabok nan tengah aja jelema tenya wae sugan teh mah eta teh lain mensen aya botol aqua dieusian ku cai mensen ditenden di meja si Udin diuk dirinya cek si Udin ieu botol aqua bagus sama caina herang amat dileut ku anjeunna indah jasa gelekek ku si Udin eta kebal wah naik kapal mantap ingkir di awang-awang ceknya na iber babarengan jeung manuk gagak nggak hayal itu jelema mabok makan bos gitu tengah aja junya seri-seri cek pemajikan kau din ya kunaon seserian sana lo bawang sia ku aing getolak tilu sia ku aing jepan kau din jadi kos kieu ya begitu selidik punya selidik cak si Jepri teh meureun teh cai aing diinum kunyana bareng di dulu bener beak atuh setengah aqua gede untung teu overdosis ge si Udin teh Masya Allah hampuran neng lilis emang kunaon eta mah ka Udin mah nginum cai aing emang itu cai naon cai mensen ya dah tengah aja teh mah mabokna aju nolaknya na teu jadi eta di jero mabok nu tengah aja nyana murtad terjadi sebab tengah aja atau dipaksa kemudian sini tuh tahu ini apa pistol nah dengerin ya oleh dengkul lu nih dengerin kuping lu makan gua ngedenger dengkul aja dah tembakin ceket ayan buka kunya masih komplit kunaon itu emang dikitu-kitu jang nembak sia pan inum tamen senta inum mun teh tembak sia boy cina naon inum iya tuh kurang enggak inum sia tembak sia boy ayo inum ya denger ya cai oh hampir kena ka dieu cai aing bener inum sia inum cicing bae si Udin cekel gelas laku si Jepri cekel beheungna tagah sia tagah calangeup bau sakumaha mobil Avanza di bensinan ya otomatis dipaksa si Udin mulai seserian aduh sakjana dunia ieu muter teh naon sia kasep Jepri cek kene buku jore kasep mabok makon geus terus ngahayal mabok murtad jana terjadi sebab dipaksa